Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kahadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang sadayana, junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang bahas dina perkawis lapisan-lapisan gelombang. Wujud manusia teu benten sareng wujud radio atanapi televisi, janten tiasa nangkep mangrupi-rupi gelombang. Naon wae gelombang anu katangkepna eta berarti bakal muncul boh dina sorana atanapi tina gambarna, berarti eta gelombang anu katangkepna. Ibarat dinu televisi, lamun katangkepna pas dina gelombang saluran Indosiar, pasti nu munculna gambar anu langsung di siaran Indosiar eta. Itu oge dina radio oge upami anu katangkepna gelombang radio Bandung misalkeun, tah anu bakal muncul suarana suara radio Bandung. Tah wujud manusia ge sami, sabab aya alat kanggo nangkep gelombang nyaeta anu disebat panca indra teh. Tah lamun katangkep gelombangna anu manglapis-lapis, naon wae tergantung gelombang mana anu bakal katangkep, ta eta anu bakal muncul dina perwujudan perilaku manusia. Janten perilaku manusia teh tergantung gelombang anu ditangkepna. Sok sanajan wujudna benten, ibarat wujud manusia jeung wujud sato, tapi upami gelombangna sami, nya perilaku ge bakal sami. Tah ieu anu kedah diuninga teh. Sok sanajan wujud radio Polytron sareng wujud radio merek anu SAP misalkeun, sok sanajan benten wujudna, tapi upami gelombang anu ditangkepna sami radio Bandung, tah kaluarna ge suarana bakal sami. Tah wujud jalmi ge sareng wujud sasatoan sanajan benten, tapi upami gelombangna sami bakal perilakuna sami siga sato. Numawi aya nu disebat nafsu-nafsu hewan, nafsu-nafsu sato, lapisan-lapisan nafsu eta nafsu hewani geuningan disebatna. Eta teh hasil tina anu dituang ku urang tina mameun, lumpatna kana getih, lumpatna kana kahayang jeung kambung. Numawi geuningan teu kenging ngaemam daging babi atawa daging anjing. Sabab naon? Sabab eta gelombangna bakal nyurup ka urang, perilaku urang bakal sami sareng perilaku anjing sareng babi eta. Numawi aya proses dina ngabersihkeun diri mah aya anu disebat puasa. Tah puasa eta teh nahan
supados teu seueur teuing mameun anu mangrupi-rupi lumpatna jadi getih jadi nafsu. Nu mawi ai nafsu dicanak puasa mah kalah beuki angot beuki ngamuk eta anu nafsu eta sabab teu tarima lumpatna jadi anu disebat godaan tea. Janten seueur kasalahpahaman ibaratkeun cenah urang gerakna ku Allah sadayana oge tah eta kasalahpahaman akhirna ngaku-ngaku Allah atawa ngaku-ngaku sagala rupihalna ti Allah. Salaresna lapisan-lapisan gelombang eta kacida seueurna anu nutup kana gelombang Allah eta. Nu mawi pentingna urang diajar kana thariqah teh supados apal kana gelombang Allah, supados henteu salah ngangge gelombang, nangkep gelombang anu salian ti gelombang ti Allah, tah urang bakal kauninga bakal kabaca sabab diuningakeun ngalangkungan nur Allah atanapi nu disebat guru mursid teh. Ibaratkeun kieu ieu sadayana urang gerak ku Allah kumaha lamun dibalikeun, apakah anu maling, apakah anu lacur atanapi anu maksiat, apakah eta ti Allah? Pasti eta tiasa ngabantah kanu katerangan sagala rupihalna ti Allah. Sabab anu maling anu maksiat ngalakukeun maksiat eta sanes ti Allah, eta ti setan eta. Dina gelombang-gelombang anu sato anu mangrupi-rupi sabab tinggal bae perilaku sato mah sok pulang paling ibaratna kawinna di mana wae sakahayang nafsuna. Tah urang ulah kajebak dina pemahaman nu mawi kedah kana pangalaman supados henteu ngalamun. Urang kedah diajar kenal ka Allah ngalangkungan thariqah tarekat anu waris ti Kangjeng Nabi supados henteu janten salah jalur. Nu mawi aya katerangan urang wajib guguru anu guruna nyambung sareng guruna ti guruna deui dugikeun ka guru eta teh nyambung tali ruhanina ka guru agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janten agama teh nu mawi aya nu nyandakna nyaeta anu nyambung tali rohanina, nyambung ka Rasulullah, nyambung ka Allah. Tah eta aya jalurna nu mawi penting pisan milarian guru anu waris sabab eta talina nyambung langsung ka Allah. Seueur pemahaman-pemahaman dina akal anu kacida relatifna sabab manusia mah relatif. Lamun urang relatif hayong nyambung sareng Allah anu maha mutlak, urang kedah ngagandeng atawa dibarengan ku unsur mutlak. Aya dina surat Ar-Rahman 33 sareng dina Asyura 52 urang kedah ditanemkeun unsur mutlak eta nyaeta nur iman sareng nur kitab.
tah agama teh nyaeta mangrupi nur, sanes kapercayaan, sanes pemahaman, sanes keyakinan, tapi nur anu wajib ku urang dituturkeun kamana ayeuna anu nyadak eta nur Allah eta anu disebat tali wasilah teh. Tah eta wajib dituturkeun eta anu disebat pindahna kiblat rohani. Wih deui kana gelombang, tah gelombang-gelombang eta teh anu nutup kana kasucian, ibaratkeun sinyal kahalangan ku gelombang-gelombang anu sanes akhirna sinyal HP eta teh henteu katangkep sabab katutup ku sinyal-sinyal nu sanes, ku gelombang nu sanes janten henteu katangkep. Nu mawi upami hoyong katangkep tina sinyal atanapi gelombang Allah kedah ditanamkeun heula alatna anu disebatkeun ku sim kuring tadi nyaeta unsur mutlak supados tiasa katangkep gelombangna. Apal frekuensi sareng gelombangna tiasa munajat ka Allah, tiasa nuturkeun jalurna jalana urang uwihna ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Rupina sakitu heula ti sim kuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.